Sobat kuliner, upami urang nuju nyimpang ka wewengkon Majalaya, Kabupaten Bandung, aya hiji tempat anu nuju janten sabiwir hiji kusabab rasana anu juara, sarta suasanana anu moal aya duana. Wilujeng Wengi Baraya di Kecamatan Paseh, tepatna di Loa, aya hiji tempat makan anu kerame pisan. Cek pengunjungna oge, iga bakar di dieu teh enak sareng maknyos pisan. Saya nanti eta oge, tempatna oge nu meureunah pisan. Bayar liat tinggal tuh. Anu konsepna teh konsep outdoor alam enak pisan. Hayu orang kalebet. Nalika urang lebet ka jero, di dieu tos aya tempat kanggo pesen tuangeunana. Pilihan menuna oge variatif pisan nu janten andalan tangtosna rupa-rupa iga bakar. Ti mimiti rasa barbeque dugi kanu lada pisan. Nalika urang abus ka jero, tempat ieu teh karasa pisan suasanana nu asri jeung tiis. Pinuh ku tutumbuhan nu hejo, nu matak seger kana panon. Tempatna oge katinggalina teh rapih jeung merenah. Tuh baraya tinggali pemandangan ge meuni endah kitu. Arura ngahaja milih tempat anu dihandap pisan kusabab pemandanganna leuwih endah. Pamit tuang di dieu teh karasana bakal siga keur di alam terbuka. Konsep tuangna oge lesehan nu ngajadikeun suasanana jadi leuwih merenah. Yuhu. Jadi ieu teh tos aya sababaraha kadaharan tos arurang pesen nya. Mendekat. Jadi ini ieu teh aya iga bakar hot jelatot nya. Duh, ieu mah enak pisan. Terus ieu teh aya iga bakar cobek tuh baraya enak teh. Nguruy pisan ieu mah. Sing aslina. Muhun nya. Ieu ge iga bakar naon nya? Oh, ieu sami iga bakar hot tuh. Baraya. Ieu gaya minuman tos ada orang pesennya ieu teh aya soda gembira, aya es teh manis, es lemon, es jeruk, green tea sareng es mojito strawberry. Ayo markibok. Bari kita lebok am. Raya urang nyobian heula minumanna nya eta es mojito strawberry nya. Asal rasa strawberry pisan ieu lihat. Tinggal heula bukurna ge. Aduh, kuat ka tobak ieu. Seger pisan ieu mah. Terus di dieu abi aya es jeruk. Seger pisan ieu mah. Ayo urang pake jeruk-jeruk heula nya. Beh seger. Soalnya kalau balik gitu ada ramotok sa kedih. Ramotok. Iya ramotok ya panangnya mah. Kurang cobian halah mau. Cobian. Tinggal baraya ka dieu ieu samarana ngaruy pisan. Ya orang di lajeng cobian kana igana. Kurang cobian halah ieu samarana. Taos teh kan? Tos, orang bisa nguan heula. Duh kala ieu teh nya. Kita pakai sendok. Soalnya sian rametek kayak karena acuk ya gitu karena acuk. Bah ya tadi. Ya saya. Ya orang cobian heula. Nah sana teh leuwih maknyos gitu kayak juga leuwih karasa oge samarana dijikeun sareng sangu. Tinggal baraya ieu samarana ngaruy kitu. Kuled pisan. Kuled pisan ieu mah. Mau cobian nya dagingna. Hipo. Hipo nepi ka tulang-tulangna ge. Enak pisan ieu mah. Segar, badanna mantap, pas teu ada teuing.
mau pisan. disarankan sarang sanggup panas mah aduh Enak enak pisan. pisan. Dia balai aya kuahna, hayu orang cobian heula. Dina kuahna teh aya wortel sareng daun bawang, sareng bawang oge. Sarang ieu aya non kentang. Ieu mah gurih pisan, Seger. maknyos pisan seger oge. Cocok pisan mun dijieun sareng ieu juga. Jadi bisa tiasa dijadikan penetralisir nulada. Jadi kan abi pesenna hot gelatotnya kan ada pisan. Tah, jadi tadi ku iya. Terus orang ngajengkeun oge kan nu makanannya ieu teh. Lapar Ngaripieun teh. pisan. Nya tos lapar pisan ngaripieun teh. Hese ieu teh ngaripieunna. Di paparan sugan jaga indah mun laksana wangi asih nu duaan imut bagja tina kanan di paparan sugan jaga indah mun laksana wangi asih nu duaan imut bagja tina kanan aduh kan emut bae kan aduh Janten ayeuna abi nuju sareng Bapak anu gaduh kedai Iga Bakar Loa. Sat acana Bapak namina saha? Pak Dudi. Bapak Dodi. Bapak naon anu jadi ciri khas utama tina Iga Bakar anu ku Bapak Dodi? Jadi khas sama memang menu iga bakarna Oh, bener. sekarang sop iga. Benten sareng nilainya Bapak. Ya di nu rasa di makanan hanya ciri khasnya. Bapak saha target anu ku Bapak dijantankan di tempat ya? Ya ini masih sama jantan menu rakyat lah. Terus anu di menengah ke bawah biasa kasihkan capai gitu. Terus ngaroskeun anu dagingnya lah. Bapak yang hari nanti Iya teh di seminggu teh di Senin sareng Kamis minggu anu libur. oh Bisa sama biasa buka di tabu 8 ke tabu 5. menuju ramena paling Biasa mah ya itu, Pak. 3 akhir pekan teh Jumat, Sabtu, Minggu. Bapak satu acara terinspirasi di acara pindah atau Bapak anu mana Kita sama di tahun 2010 kita acara teh terus ngarintis kedai iga bakar. Mungkinnya stop lah, paku dirajakan aku Rai Majang, kakak pakum di kabin ini penyubian di Majalaya. Mereka tacan patos iya di Majalaya mah. mohon. Penyubian di Majalaya, mulai terus konak saya. Nah Bapak milih ngadamel tempat ya kita kan seueur oge nya makanan anu lain anu nuju hits gitu anu nuju ku kalangan teh di pelarian gitu Bapak. Ya kalasan tapi dia sok baik ya daerah ada lokasi ya iya sama kita acar patos sini lah anu dia ya dia kemudian ya itulah dia responnya kan karena waktu bulan pertama masih lah kita terus mulai di TikTok di konsumen ya mulai viral. Kumaha strategi Bapak pikeun ngaramekeun saja gitu. Ya secara sendiri saya sendiri karena pembukaan karena ini ngarep itu ada jadi mana tempat ke Jepang gitu malihan lah di konsumen karena nggak izin Pak bisa dipilangkan di TikTok amang oleh tamu jadi abdi mas sudah namanya kanggo promosina ku konsumen. Mohon atur nuhun Bapak satu acara punten ngawagelak kasna. Nuhun atur nuhun Bapak.